Pancasila, dasar negara Republik Indonesia. Ku bismillah dikawitan, Allah anu sifat Rahman, kuring iya nyusun adom, malah mandar tambah iman. Dulur-dulur sadayana, wajib taat ka Allahna, rejeng taat ka Rasulna, Kangjeng Muhammad nabina. Kitu deui ka nagara nu berdasar Pancasila, kedah taat jeung satia, salamihan teu berbeda. Sareng Al-Qur'an hadisna, ulah wani ngabantahna, sabab dasar Pancasila dibenerkeun ku agama, sesuai sareng Qur'ana, nya kitu sareng hadisna, sareng agama Islamna, mupakat jeung syariatna. Sila anu kahijina, katuhanan Maha Esa, dijelaskeun ku Qur'ana, palebah surat Ikhlasna. Allah Ahad teh maknana, Tuhan Esa teu salahna, Rahman Rahim nu sifatna, sifat murah ka hambana. Allah teu ngalahirkeun, kitu deui teu putraan, tempat urang ngabutuhkeun, teu aya nu nyarupaan. Ulah menta saliyana, Allah nu sifat Rahmana, ibadah masing ikhlasna, ulah campur jeung sirikna. Dasar anu kaduana, dina dasar Pancasila, kamanusa nu adilna, kitu deui beradabna. Dina hadis diterangkeun, urang teh kedahnya ahan,
kasah kabeh ihwan kaum muslimin kabehan ulah asok mumusuhan jeung sasama ihwan kedah nasilih tulungan dina sagala urusan sila anu katiluna urang kedah bersatuna perpecahan sing jauhan sabab gede bahayana bersatu teh kita teguh lamun cerai kita runtuh bakal mawa kana rusuh nagara ge bakal rubuh dina Quran diterangkeun oge hadis ngajelaskeun ulah sok papaseaan matak mawa kaancuran sareng muslim masing akur jauhan sifat takabur ulah asok ngikut batur dilaknatku robun gopur ulah boga sifat dengki kabatur teh iri hate ulah boga sifat dengki kabatur teh iri hate sabab karidoan Allah dina kumpulna jamaah tapi lamun pecah belah bakal mawa kana lemah kaum muslimin bersatu bakal jaya nu tangtu silih bantu silih rauh ulah nurut hawa nafsu memang kahayangna setan urang teh papaseaan jeung ihwan silih harengan beujeng setan sahaluan sareng ihwan silih bentur akhirna teh urang ancur dilaknatku robun gopur itu dina hadis rasul sila anu kaopatna tegepkeun masing nyatana ulangan ukur apalna tara daek ngamalkeunana karakyatan nu dipimpin laksanakeun masing yakin
ku hikmat kebijaksanaan dina permusyawaratan musyawarah perwakilan dipimpin ku karakyatan dina sagala urusan jalankeun permupakatan lamun urang musyawarah bakal jauh tina salah bakal beres laku lampah rakyat kabeh tumanina kitu anu dijelaskeun nu disebut dina Quran teu kenging sawenang-wenang karakyatna ngarugikeun sila anu kalimana keadilan sosialna rata kamiskin fakirna ngarasa subur makmurna rakyat hirup subur makmur ka pangeran loba syukur sakabeh pamimpin jujur jauh tina lampah lacur jadi lamun Pancasila diamalkeun nyata-nyata nagara aman santosa jauh tina huru-hara di negara Pancasila agama Islam nu mulia hirup subur leluasa teu aya halanganana bebas taya batasna ngajalankeun syariatna bebas dakwah jeung tabligna teu aya halanganana lamun aya nu ngahalang kana kamajuan Islam peta kitu jelas terang anti Pancasila memang eta musuh Pancasila nu dicela ku nagara anti agama jelasna anu tos jelas hukumna hayo batur ihwan tinggalkeun kepercayaan anu jelas bersalahna sareng Islam bertentangan turut parentah Rasulna sing rajin maca hadisna Nabi anu pangakhirna nu diarep syafaatna Nabi Muhammad
pilihan anu bakal diwidian ka umatna nyafaatan kalayan ridho ar-Rahman jaga di yaumal qiyamah bakal masihan syafaat kanu sok maca sholawat kanu tara tinggal sholat sing caket sareng ulama nu jadi ubarna dunia supaya na urang bahagia di yaumil mahsyarna jaga caketan para kiai bakal salametna pasti sabab ulama kiai eta ahli waris nabi lamun jauh jeung ulama pasti kasasar hirupna rugi hirup di dunyana sokomo di akhiratna. Sakitu hati sim abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi